Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Biasana sesi kedua urang sadaya ngalinekeun ngabiasakeun interaksi sareng para ulama ngalangkungan karya-karya aranjina janten gaduh koneksi ka para ulama supados kasibgoh kapeceretan katepaan sasireun sabeunyireun ti aranjina. Dina danget ieu urang selang heula selingan heula urang medar makalah anu sapalih parantos dibahas kapungkur wios hilap deui oge patali sareng harokah jamiah urang gerakan jamiah urang teh gerakna di mana dina naon kumaha tipeun kantos pami telepat mung dina danget ieu selingan anu bade dipintonkeun patali sareng posisi mubalig persis kali otonom di jamiyah peran sareng fungsina sapertos kumaha. Nu kahiji disebatkeun dina rencana jihad Persatuan Islam anu memang pemuda Persis ngarupikeun kader Persis enjing pageto teh pemuda ayeuna Persis ayeuna teh pemuda kamari kitu we saterasna biasana moal nunjuk moal milari nujug-ujug nu teu puguh-puguh tapi nu memang track recordna di jamiyah jelas kantos di pemuda kantos ketua PJ kantos taskil PC sareng segala rupi curug umat teh mal kasaha gitu biasana lajimna kitu nu kahiji dina rencana jihad kaca 100 hiji dina Ki AKD Persis anu ngarupikeun induk tapi urang salaku kader disebatkeun misi Persatuan Islam teh aya sababaraha poin nu aya kaitan sareng fungsi oge peranan mubalig aya di nomor hiji nu paling kental membentuk para anggota menjadi pribadi muslim yang unggul dan teladan. Ieu misi Persatuan Islam teh anggota dibentuk supados janten pribadi muslim yang unggul dan teladan nu ngabentukna bade kusaha ngabentuk anggota supados sapertos kieu eta peranan saha upami ditaskil bidang naon kan
bidang naon cobi? Ngebentuk para anggota menjadi pribadi muslim yang unggul dan teladan atau napi ibadur rahman gitu sakumaha dina surat Al-Furqan, melalui pembinaan akidah tauhid yang bersih. Cobi peranan saha? Ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Saha nu ngagarap nu kieu? Pembinaan akidah, tauhid, ibadah, akhlak, peranan saha? Nya mau balik gitu pinten. Terus pamisanes mau balik bade saha? Nu kieu. Upami mau balik tos teu ngabina nu kieu bade dibina ku saha? Akidah ku saha bade dibina? Bulan? Ini mau balik gitu. Ibadah mau balik, akhlak mau balik. Hartosna mau balik kedah langkung payun tibatan anggota nyelangkung payun pan bade ngabentuk ngabina gitu. Piraku bade ngabina binaeun langkung ti payun aranjina ku anjeun heula gitu. Pami balap teh mah balap tong kapayunan ku anggota. Nu kadua dina kanun asasi disebutkeun jam'iyah ini bersifat harokah tajdid. Harokah teh gerakan, tajdid secara basa ngaweteuhkeun naon, kumaha ngaweteuhkeun teh. Teu kenging ningal secara bahasa. Separos teu bingung. Naon namanya teh jantan pluralisme gitu. Margi harokah tajdid nu dimaksad di dieu mah harokah tajdid nu disebat-sebat dina hadis Abu Daud dihandap. Jam'iyah ini bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Saha nu gaduh peran ngawujudkeun harokah tajdid di jam'iyah? Kulan mubalik deui gitu. Jantan mubalik teh aya damel teh di jam'iyah. Seueur. Hiji weh ngabina akidah, cobi peryogi sabaraha lami tah ngabina akidah umat. Sabaraha lami? Ngabina akidah heula hiji. Tuh salami-lamina. Upami ibadah sabaraha lami teh? Nu paling simpel naon? Ibadah naon anu simpel ngabinana? Kan? Ibadah umroh. Insidental maksudnya. Rasa. Tawaf teh kieu, sa'i kieu, tahallul kieu, tos. Sabaraha kali? Sekali, pan benten-benten bade angkat. Eta mah upami anu bade, gitu. Upami salat pan seueur salat mah nya. Aya toharoh, aya qiyam, qiraah, ruku, i'tidal, sujud, dugikan, dikir sareng doa ba'da salam, ta'can tatawud, ta'can berjamaah sujud sahwi, sareng permasalahan sanis langkung seueur ieu mah. Akhlak ngabina akhlak cekap setahun.
tuh moal nih teras gitu bilih bingung materi mau balik gitu nah bingung materi pan tujuan anak oge naon ngabina akidah ngabina ibadah ngabina akhlak terus diwartosan ieu materi teh nu aya patali sareng nu tilu enam tamih jamiyah ini bersifat harokah tajdid naon tajdid teh engke dihanap ieu mah muqaddimah kangge kauninga peranan mubalik di jamiyah teh palih mana laras sanaon laras teh dina trackna laras teh dina realna tah urang teh salaku mubalik eta napi calon mubalik nu kedah disiapkeun atau lebih nyiapkeun diri di dinya nu kahiji umat Islam teh upami umat Islam kareta api nah dina realna teu numutkeun Muhammad Abduh terus lami itu anjeunna nyarios kitu umat Islam teh tos nyencang tina realna upami kareta api tina hitah tina sakedahna pernyataan anjeunna al-islamu mahjubun bil muslimin Islam akan terhalangi oleh umat Islam kartos ari Islam teh kumaha duka tuh da aya nu ngahalangan saha umat Islam dupi akidah Islam teh kumaha ari ibadah nu laras nuwutkeun Islam kumaha dupi akhlak Islam teh kumaha sasaha ninggalna ge aya nu ngahalangan nah saha nu ngahalanganna umat Islam kartos teh kasauran Muhammad Abduh kahartos maksudna nah umat Islam bet ngahalangan Islam margi tos teu ngamalkeun teu mraktekeun ajaran Islam eta maksudna akidahna sanes kieu akidah Islam ibadah sanes kieu akhlak sanes kieu Islam mah kitu maksud kasauran Muhammad Abduh teh upami ninggal umat Islam sapertos kitu mangka salako mubalik kadahna kumaha kajeun gitu antep gitu nafsi pan namina ge mubalik namina ge dai nya mubalik hartosna ngadugikeun Quran sareng sunnah upami dai ngajak naon deui ngajurung duanana gaduh semangat tagoyur ngarobih tahawul ngalihkeun ikhraj ngaluarkeun dina Quran sering disebut-sebut litukhrijan nas minad dulumat ilan nur peran saha eta ngaluarkeun tina poek kana cahaya mubali gitu. Pikeun ngawujudkeun tujuan anu neme sina gaduh akidah tauhid nu bersih sina ibadah nu laras sina gaduh akhlak nu sarae moal kosong moal sepi moal suwung tina rupi-rupi hahalang rintangan hewagan hama bisa turun seur hamana nu ngahalangan gitu nu ngaraksa
naon wae tah hamakna. Kana tahaddil awal fi wajhi da'watil islamiyah huwa tahriful aqidah wa idkhalus samum ila jauharil fikril islami. Tantangan pertama, tak akan nyerius kedua, ketiga, keempat. Tantangan pertama yang mesti dihadapi, bukan dihindari. Kadah di payunan, dupi masalah kadah di payunan, kadah dihindari. Kadah di payunan, nyawayahna, mayunan masalah mah. Kan? Mas tak kage, matak. Liur bejad. Tantangan pertama yang mesti dihadapi gerakan dakwah Islam ialah tahriful akidah, penyimpangan akidah. Sanis eta wungkul wa idkhalus samum, dan teracuninya pemikiran keislaman. Pemikiran keislamanna karacunan. Istilahna umumah pajarkeun teh cuci otak. Padahal dicuci mah janten bersih gitu. Kirang pas nu langkung pas mah teracuni, diracun. Naon wae nu dikorbankeun asal puguh buruhna kan kitu nya. Upami ripuh, upami capek, upami ngesang, angwat berdarah-darah asal puguh buruhna. Ieu ti antawis ekses korban keracunan pemikiran. Tos teu ngemut pahala, ganjaran, ridho Allah, rahmat Allah teh. Nu naon teh? Karaos sareng naon? Kan? Apa aya dua? Nu penting karaos sareng kahartos ta eta. Kahartos karaos tapi duniawi gitu. Eta nu janten panyu banget teh. Eta teh eksestina teracuninya pemikiran keislaman. Pan repot tos kitu mah. Buruhna kedah materi wae gitu. Sanis lillahi rabbil alamin. Ieu saurna tantangan namina gitu. Tantanganna pertama. Tapi mesti dihadapi deh. Dikiatkeun pernyataan nu nembe qala Gustav Le Bon berkata, anna sababa inhitati syarqi, sesungguhnya penyebab kemunduran timur, maksudnya Islam, huwa tarkuhu ruhal Islam, adalah karena mereka meninggalkan ruh Islam. Ruhna anu dikantunkeun teh. Sapertos urang pan aya jasad, aya roh, upami teh aya rohan hartosna. Lan maot gitu. Ruh Islamna dikantunkeun. Nu diangge mung naonna? Jasadna wungkul. La yabqa minal Islam ila ismuhu. Teu nyesa tina Islam, mung namina mah diangge, na sepanduk dina naon deui? Na acuk, na KTP, na naon deui? Seueur ayeuna mah dina nya teh sagala rupi Islam, tapi jasadna gitu. Ruhna mah tarkuhu dikantunkeun.
wa tasabbusuhu bil afkaril batilah, dan tercemar oleh pemikiran-pemikiran batil. Dan dina Islam aya anu tadi mah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ieu mah dina Islam. Di nu sanes mah teu aya lillahi rabbil alamin, aya oge kaharto sareng karaos. Namanya semangat. Kapungkur mah aya naon teh namina teh? Mubalik padati. Dina risalah kapungkur mubalik teh rupi-rupi, mubalik teko, mubalik berko, mubalik padati. Padati kumaha padati? Maju soteh upami aya nu ngadorong. Tah anu ngadorong? Gitu. Naon nu ngadorongna? Nu neme deui nanti. Kahartos karaos neme maju gitu. Teu aya nu kitu mah padati namina ge. Cicing. Namina ge diracun. Nya kaditu ka dieu si racunna nyebar. Sapertos dipacok ore kobra anu aya racunna, si racun cicing di dieu teu. Teu ka mana nyebar. Dugi weh kana jantung langsung calik. Qaid calik ke bahasa Arabna. Kok ada yak wudu calik. Tina pemikiran karacunan teh nyeliara. Ganjaran moal katinggal. Nu katinggal naon? Nu karaos gonimah. Ganjaran moal kadangmu deui. Naon ganjaran? Teu sumangat. Naon atuh nu matak sumangat? Kitu disebutkeun dina dua sumber ti antawisna. Leres-leres masalah serius nu kedah dipayunan teh nyaeta idkhalus samum, karacun pamikiran. Saur Allah ma saur Rasul walal akhiru khairul laka minal ula. Datus karacun teh ula khairun minal akhirah. Pentingnya di dunia di batan akhirat. Terus karacun namanya gitu. Kantos nuang gula teu amis. Kan? Nuju teu damang. Nya. Gula teh amis, tapi ku urang karasa teu amis. Nah gulana janten teu amis. Sanes urangna nu teu eta. Urangna nu teu sehat. Sapertos nu karacun. Kitu karacun. Nu kedahna urui kabita henteu. Nu kedahna ditebihan kalaka kabita. Tadi disebat-sebat Jam'iyah Persatuan Islam bersifat harokah tajdid. Sakaterang simkuring tajdid nu mana ieu teh? Tajdid anu diuningakeun ku Rasulullah SAW dina hadis Abu Dawud. Innallaha yab'asu li hadhil ummati ala ra'si mi'ati sanatin ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Tajdid ieu nu dimaksud sanes tajdid nu lian-lian, sanes tajdid nu sanes-sanes. Tajdid hadis ieu saestuna Allah, sesungguhnya Allah akan mengutus, akan membangkitkan untuk umat ini
Kapan? Ala roksi kulli mi'ati sanatin, setiap 100 tahun. Siapa yang akan dibangkitkan diutus itu? Man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan mentajdid bagi umat tersebut agamanya. Tajdid itu diiktibaslah, yujaddidu di kiakide di atas. Jam'iyah ini bersifat harokah tajdid. Sakat rangsim kuring tajdid nu ieu maksudna teh. Nami lagi atau 100 tahun, aya perobihanmu atau 100 tahun. Kulit urang atau 100 tahun lebih mah bora 100. Bangunan atau 100 tahun tetap seseg mah. Jalan atau 100 tahun aya robih. Dupi agama atau 100 tahun aya robih mah. Robi anggot 100 tahun. Ti antawis robihna tiasa janten langkung melenceng tebih. Namun aya kabar gembira ti Rasulullah SAW bakal aya anu ngaweteuhkeun deui ditajdid. Nu tos nyengcang teh dikembalikan ke semula. Tos pas soleng kerah teh diberesan, ditertibkeun deui. Bakal aya saur Rasul. Tak ieu tajdid anu diserat sebat dina kiakide teh. Sanes tajdid sakumaha numutkeun sanes. Margi istilah tajdid teh istilah primadona. Pajang tajdid teh padangangkeun, ngadamel kempelan dinamian weh tajdid. Ieu mah dina raraga tajdid sareng sagala rupi. Seueur nu ngangge istilah ieu kalebet ahli batil, kalebet nu nanjeurkeun kabatilan. Sawaktos-waktos ngangge istilah ieu. Sakuma disebatkeun dina al-mawsu'ah muyassarah fil adyan wal madahib wal ahjab. Yuhawilu ba'dul kuttabi wal mufakkirina fil waqtil hadiri ihya'a fikril mu'tazilah min jadidin ba'da an afa alaihi zaman aw qada. Sebagian para penulis dan para pemikir masa kini, para penulis, tukang naon para penulis? Ya tukang surat-surat. Para pemikir tukang naon? Mikir gitu, mikiran naon? Duka mikiran naon? Para pemikir, para penulis, tapi sebagian berupaya menghidupkan pemikiran Mu'tazilah gaya baru setelah ditelan zaman atau hampir demikian. Tos punah, sanes punah lunas ya. Sudah mati, sudah tidak ada, tapi aya nu ikhtiar kangge ngahirup-hirupkeun deui. Fa'albasuhu sauban jadidan wadlaku alaihi asma'a jadidatan. Mereka memberinya kemasan baru. Apanya yang baru? Kemasan wungkul, bungkus na wungkul, kulit na wungkul, jilid na wungkul pami bukum. Dan menamainya dengan beberapa nama yang baru. Padahal lebet nama Mu'tazilah.
tapi dinamian ku nami engal. Naon wae namina misla al-aqlaniyah awit tanwir awit tajdid, tadi sebat-sebat tajdid. Seperti aqlaniyah, tanwir, tajdid dan lain-lain. Buktos yen tajdid primadona gitu. Padangangken padangange. Ieu dina raraga naon urang teh dina raraga tajdid. Dupi itu tajdid. Nah itu tajdid ya tajdid, tapi benten kumaha itu tajdid nu mana? Primadona tajdid teh. Upami tukang icalan mah naon? Kangge marketing. Menarik untuk merapat. Menarik untuk gabung. Salah satu partai politik di urang ge pandangan ge semangat tajdid, beres teh. Kangge naon? Nya kangge eta janten lulut itu magnet supados kadar-kadar utamina nu muda nu memang masih dinamis gitu. Gabung ka dieu. Mung teu ngeuge bahasa Arab gitu, tapi tajdid gitu. Dina bahasa mah. Partai naon? Perubahan pembaru. Ini perubahan teh ngaweteuhkeun. Kitu deui disebatkeun dina sumber nu sanes. Kanat kalimatut tajdid ihdal istilahatil khatirah allati ittaqa 'alaiha an-nufuzul istimari wa tagribu li syadbit tarikh wal lughah wat turasi wad dini wa mukhtalifi fununi turasil qadimi wattihamuha bi'adami salahiyati lil wujudi. Anwar al-Jundi menyebutkan kata tajdid ini adalah salah satu istilah bahaya, kata beliau. Bahaya itu istilah tajdid teh saur anjeunna. Kenapa bahaya? Suka dijadikan kemasan oleh aktivis penjajahan. Tujuan sarasana mengajajah supados pada ngedukung dikemas we ku tajdid untuk memperbaharui negara kita dan lain-lain. Dan pembaratan untuk merusak sejarah, bahasa, turos agama dan macam-macam turos klasik yang berbeda-beda dan menuduhnya tidak relevan dengan zaman yang ada. Mata kayu orang ngiblat ka barat di nararaga naon menurut mereka tajdid gitu. Sakedik-sakedik tajdid, sakedik-sakedik tajdid. Tapi maksudnya adalah yang lain. Jika demikian, maka kita perlu memahami makna tajdid secara utuh supados teu kapreng kanu sanes, tidak jadi korban prank nu sanes. Ari bungkus eta pada eusina sanes. Maka kalau merujuk kepada para ulama, contoh Samsul Haq Adim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud juz 11 halaman 263, kata beliau, annal murada minat tajdidi, sungguh yang dimaksud tajdid ialah ihya'u, menghidupkan, ngahirup-hirupkeun, ngaaktif-aktifkeun, ngagugah-gugahkeun, mandarosa minal amali bil kitabi was sunnati wal amri bimuqtadohuma, menghidupkan apa yang telah hilang, apa yang telah lenyap, apa yang telah mati,
dari pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Juga urusan berdasarkan ketentuan keduanya. Ieu salasna mah tajdid teh. Ngahirup-hirupkeun pengamalan Quran Sunnah nutos parai. Ngamalkeun Quran Sunnah teh tos seueur nu pararai. Tajdid ngahirup-hirupkeun eta. Saurna nupang payuna salat Id di lapang di Bandung saha? Persis di lapang Tegal lega saurna pada nonton gitu. Dupi di zaman Rasul salat Id di mana? Di lapang, di masjid. Di lapang. Ngamalkeun Quran Sunnah teh kitu salatnya teh di lapang. Nah itu pada nonton waktu persis sholat Id di lapang. Margi sate acana tos maot itu pengamalan Quran Sunnah nu ieu dihirup-hirup ke. Alhamdulillah aya nama narurutan. Sholat gerhana cobi saha kawilang pangpayun ngayakeun sholat gerhana. Urang persis. Tapi di zaman Rasul sok aya sholat gerhana aya. Nah dianggap aneh tuh ngayakeun sholat gerhana harita. Margi pengamalan Quran Sunnah nu ieu tos pae dihirupkeun. Dupi kurban dibagikeun ka saha? Daging kurban al-qani wal mu'tar. Sanes ka ustad kaajengan dihirupkeun persis kurban teh keur qani wal mu'tar nu meryogikeun seueur leres-leres buktos gitu. Tajdid anu digalakkeun loyog sareng definisi tajdid eta ku anjeun. Ihya'u man darasa minal amali bil kitabi was sunnah. Menghidupkan apa yang telah hilang, telah mati dari pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Juga urusan berdasarkan ketentuan keduanya. Sekaligus wa imatatu ma zoharo minal bidai wal muhdasati. Dan mual tiasa hirup itu upami iya tadi paehan nase aku sina hirup dua anak kumaha sunnah sina hirup tapi bidah diantep hirup tiasa mual sunnah hirup mual biasa nama hirup iya teh ku paeh itu teh ku hirup iya gitu. Wa imatatu dan mematikan. Tapi madoharo apa yang tampak. Margi aya nu nyumput gitu. Aya nu samar yang tampak we matikan. Dari bid'ah dan urusan-urusan baru dalam agama, ieu tajdid. Jam'iyah ini bersifat harokah tajdid. Kalau dasarnya hadis tadi, maka maknanya adalah seperti barusan. Saha nu paling berperan kangge harokah tajdid di jam'iyah. Saha mubalig deui jelasnya. Pengamalan Quran Sunnah supados dihirup-hirupkeun ku anggota. Saha nu ngarahkeun, saha nu masihan pencerahan, mubalig tak disebut ujung tombak, ujungna, huluna. Selanjutnya dipetakan tajdid itu jadi 5 itu supados gampil.
Yang pertama, al-huffadu ala nususid dinil asliyati sahihatan naqiyatan. Tajdid berarti memelihara nas-nas agama yang asli dengan benar dan bersih. Nas agama teh nas Quran, nas sunnah dijaga supaya tetap utuh. Ayat Quran nu kurang diaos teh nu ku Rasul diaoskeun utuh. Hadis nu ku urang diaos, dipahamkeun, diamalkeun teh hadis nu memang ku Rasul didawuhkeun teh. Nu ku Rasul dipidamel teh utuh. Maka harus ada yang memelihara nas-nas agama yang asli, yang asli dengan benar dan bersih. Saha nu gaduh peranan ngajagi nu kieu di jamiah lain mubalik urusan Quran sunnah saha mubalik aya pendidikan tapi nu mubalik sami pendidikna. Yang kedua, naqlul ma'anis sahihati lin nususi wa ihya'ul fahmis salimi laha. Menukil makna nas. Kalau tadi nasnya sendiri, kalau sekarang makna nas. Makna ayat Quran, makna hadis Nabi, makna. Makanya kita memerlukan apa? Tafsir, tapi yang lurus, syarah hadis, tapi yang bisa dipertanggung jawabkan. Pan imam makna. Wahiyaul fahmis salim laha, dan menghidupkan pemahaman benar, ngange benar. Bisa jadi pemahamannya sudah melenceng, keliru, menyimpang. Pemahaman yang benar terhadapnya. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama yang dijaga, yang dipelihara itu keutuhan nasnya sendiri. Kalau yang kedua maksud, makna nas, baik Quran maupun hadis. Maksud hadis ieu teh kumaha numutkeun Rasul, ieu nu kedah disebarkeun teh. Jangan sampai maksud Rasul ke barat lalu dipahami umat ke timur, langsung disebar. Pami Rasul nyarios sanes kitu maksud kaula. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ijtihadu bil umuril mustajiddati wa ijadul hululi laha. Berijtihad, bukan taklid, bukan ittiba, bahkan ijtihad melevel sabaraha? Teratas, tertinggi. Level terbawah apa? Taklid. Raos taklid mah kantun nuturkeun wios teu ngartos gitu. Level kedua ittiba, nuturkeun teh ieu mah bari terang alasannya. Tetapi kalau harokah tajdid bukan taklid, bukan ittiba, tapi ijtihad. Ngorehnya lira, nalitinya lira, analisanya lira. Berijtihad dalam masalah-masalah yang baru, yang dianggap di zaman Rasul belum ada, belum terjadi. Maka yang ada di halqah tajdid berijtihad. Termasuk wa ijadul hululi laha, dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang baru tersebut. Itu yang ketiga. Eta peranan saha tah ijtihad. Kan? Di jamiah saha tah nu ijtihad teh. Nya bubalik, Dewan Isbat balik.
mau balik ada wadah di PP yaitu Dewan Hisbah. Tapi Dewan Hisbah teh saha teh balik upami tos parupus digantos ku saha dia balik. Yang keempat, tashihul inhirafat, meluruskan penyimpangan-penyimpangan. Ada penyimpangan akidah diluruskan, penyimpangan akidah luruskan, penyimpangan akhlak luruskan, muamalah luruskan. Penyimpangan akidah berupa apa biasanya? Syirik, tahayul, hurufat. Kalau penyimpangan ibadah, bid'ah. Kalau penyimpangan akhlak jelek. Kalau penyimpangan muamalah, iktisodiyah, ekonomi. Penyimpangan ekonomi apa? Taklim, pendidikan. Apa penyimpangan dari pendidikan? Siasah, politik. Apa penyimpangan dalam politik? Tiga-tiganya penyimpangannya adalah ilmaniyah, sekuler. Kedah dikumahakeun tah pendidikan tos sekuler, ekonomi sekuler, politik sekuler kedah dikumahakeun. Tashih kan gitu. Diluruskan, dibersihkan dari kesekulerannya. Yang terakhir, himayatud dini wad difa'u anhu wal jihadu fi sabili. Harokah tadi itu cakupannya adalah, ruang lingkupnya adalah menjaga agama, membela agama, dan berjihad di jalannya. Itulah 5 ruang lingkup tajdid. Saha nu gaduh peranan dina 5 ieu? Saha cobi? Nu kalima saha nu gaduh peran? Mau balik kita napi brigade. Kan? Pan nyumangetan brigade ku saha? Ku mau balik. Ai sigap ku saha disumangetanna. Mau balik. Mau balik ujung tombak. Kelima poin ruang lingkup tajdid itu. Laras-laras mau balik teh kada sapertos dispenser galon. Kapungkur mah teko ya nama galon. Kesian teras. Sabaraha kali isi ulang galon? Cekap sesei sekali. Kan? Eta di bumi ngisian galon sabaraha dinten sekali? Samingon. Di rompok masa sanes samingon. Hamur. Upami teh dilebetan tah galon kumaha? Wah, repot nu di bumi. Haus. Galon 100 mau balik 100 galon. Mau balik 100 galon dina larasan tong telat gesian tega gitu sakeluarga teueut sadinten. Salah satu bentuk tashihul inhirafat, meluruskan penyimpangan, adalah yang dikenal di lingkungan kita dengan memberantas TBK, kadahna teh tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kapungkur mah curapat. Aya nama TBK, khurafat. Kenapa ini jadi ranah jamiah? Karena ada tashihul inhirafat,
meluruskan yang menyimpang. T. Tahayul. B. Bid'ah. C. Syuropat. Apa itu tahayul? Ialah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada, bukan ada. Dianggap ada, tetapi sebenarnya hanya khayal belaka. Itu kata Ustaz Mersedek di buku Parasit Akidah. Contoh tahayul, percaya pada inkarnasi dewa-dewa, Batara Kala, Raja Naga, Raja Garuda, Genderuwo, Kuntianak, Tengange L dinamakan Kuntianak. Kekuatan gaib benda pusaka atau dinamisme, roh benda mati, animisme, cerita tentang totemisme dan sebagainya. Ada sifat ketuhanan pada binatang tertentu, totemisme seperti itu. Bid'ah adalah urusan yang dibuat-buat dalam agama, baik berupa akidah, ibadah, atau cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Itu menurut Al-Hidayah Ustaz Aceng Zakaria, Allah yarham. Bid'ah itu ada dalam akidah, ibadah, cara ibadah. Bid'ah dalam hal ibadah. Bid'ah tersebut ada beberapa macam. Satu, pada pokok ibadah, yaitu membuat ibadah baru yang tidak ada syariatnya. Dua, penambahan dalam ibadah yang disyariatkan. Ibadah nama disyariatkan, mung ditamihan. Tiga, pada tata cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Empat, dalam menghususkan waktu ibadah tertentu yang disyariatkan tapi syariat tidak menghususkannya. Apa huropat? Ialah menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi dengan suatu perkara yang menutup akal. Nyambung-nyambung nu teu nyambung, ngait-ngait nu teu ngait. Buek-buek gitu. Non? Maut-maut. Nyambung teu. Buek sareng aya nu maot. Uncuing sareng aya nu pupus nyambung teu. Henteu saresna. Mung disambung-sambung gitu. Tatoyur kalau dulu. Huropat teh. Contoh huropat, jika anak-anak kecil terserang penyakit perut, digantungkanlah sepotong aur kuning pada leher anak itu, karena menganggap aur kuning dapat menolak penyakit. Menghubungkan lukisan rajah tangan, ya, dampal panangan, ya gurat-gurat. Pinauneun teh. Cing guratna kumaha? Oh, tapi ustadeun teh. Pengusaha sukses. Ninggal naon? Ninggal ieu. Raut muka dan sebagainya dihubungkan dengan apa? Dengan nasib, keberuntungan seseorang. Oh, halis gitu mah maka rugi lah jadi pedagang. Tinggal halis gitu. Di kawantun panusanes ngadamel buku ilmu membaca wajah. Kantos masuk buku eta. Naon membaca wajah teh? Kan? Nya segala rupi nu aya dina rarai gitu. Pan rupi-rupi bentuk taar, halis, soca, pengambung, lambe, damis, angkeut gitu. Cepil. Pami bentuk cepil na kieu tanasibna bakal kieu. Eta mah babaledogan namanya.
rambutna jocong kieu nasibna upami keriting kieu segala rupi babaledogan namina ge babaledogan sok aya nu keuna upami babaledogan oh so kalarasan ngahajam masina keuna ka mana karep. Rumah yang dibangun salah letak, salah saat, salah waktu, salah saat. Bongana atau sasih eta di ngadama bumina. Menurut petunjuk dukun, dianggap tidak akan membahagiakan dan hanya akan membawa sial. Palingan sial, margi bumina mayun ka kawer, kiduekeun sial keneh. Kawetan alhamdulillah sial keneh. Kakulon saha keneh kaluhur pangkumkeun. Sabaraha waragan seep ada sial teras bongan percanten. Bagaimana cara memberantas TBC? Amar ma'ruf nahyul munkar. Kata Rasul, qulil haqqo wa in kana murran. Katakan, sampaikan, sebarkan kebenaran walaupun keadaannya pahit. Sementara kebanyakan orang cari aman. Alim nu pahit-pahit, sanu resep nu pahit. Biasa nama nu dipikir resep mah nu amis. Cari aman, nu amis neme dipidamel, nu pahit-pahit mah nu sanes we giliran orang lain gitu. Sementara hak beresiko untuk disampaikan untuk keduniaan pribadi. Tetapi ada yang lebih penting dari menangani. Yang lebih penting tersebut adalah mencegah. Aya menangani, mengobati, aya mencegah. Penting mana? Dua lagi penting. Mencegah mah teu acan keuna. Mengobati mah tos keuna. Dua nana kadah dipidamu. Hanya yang lebih baik adalah wiqayah khairun minal ilaj. Ngabenteng, menjaga lebih baik daripada mengobati. Saha objek wiqayah nya kadar-kadar ya. Nu teu acan kakeunaan kuno tadi. Kalau di pendidikan berarti murid apa yang harus diwiqayah? Pendidikan paling rendah naon ayeuna? Playgroup, PAUD, tak iya ya. RA, TK, Diniyah, MI, Sanawiyah, terus kena tesan, kan? Tacan, wiqayah, mu'alimin wiqayah. Nutos kena diilaj, nutacan kena wiqayah. Aya sampo pencegah ketombe, aya sampo penghilang ketombe. Non bentena mencegah mah nu tacan ayaan ketombena, nu tasayaan mah menghilangkan. Ieu mah ketombe tos renyek nembe pencegah atau moal dicegah kumaha. Sami sareng jekuk tos kena takis kurang. Memang hampang teu kedah aya tanagaan. Tapi terus kena namanya ditakis. Bagaimana bentuk pencegahannya? Innama tunqadu urul Islam urwatan ida nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah wa syirka. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, wiqayahnya adalah didik kader-kader akidah yang lurus. Bahasa beliau,
Sungguh tiada lain ikatan-ikatan Islam akan terputus satu persatu jika tumbuh di dalam Islam orang kader yang tidak mengetahui jahiliyah dan syirik. Teterang jahiliyah tenaon, syirik tenaon, tak eta bakal ngudarkeun tali Islam teh. Makanya harus dididik supaya tahu jahiliyah apa, tahu syirik apa. Tahu syirik adalah dengan tahu tauhid. Sanes tahu tauhid di Lembang. Terang syirik teh naon, lalatan terang tauhid teh naon gitu. Kan minim ya, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan pesantren, tarbiyah akidah coba. Jam pelajarannya sabaraha seueur. Pelajaran tauhid. Buku nu diangena keng saha dan lain-lain. Nu ngawulangna kapasitas kumaha dan lain-lain. Bukti tidaknya keseriusan kita dalam wikoyah menanamkan akidah yang lurus. Tamim bin Abdullah As-Sulaiman bertutur, sesungguhnya iltizam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman seperti salaful umat merupakan pondasi yang akan melindungi dari penyimpangan pemikiran pada umat baik pribadi maupun jamaah. Inilah wikoyah yang diharapkan. Quran Sunnah maksimal, akidah, ibadah, akhlak, muamalah diajarkan sejak dini supaya jadi naon namina teh imunitas, memiliki imunitas kuat pada kader-kader. Yang terakhir, ini hitoh persatuan Islam menurut tafsir Kanun Asasi yang mungkin bisa tidak diketahui oleh kader karena kita kader angkatan kesabaraha, kader jamiah teh. Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi jamiah. Oleh karena itu sifat pesantren tidak akan lepas dari persatuan Islam. Sejak dulu, sekarang, dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Bila sifat pesantren telah tiada, maka berarti hitoh perjuangan persatuan Islam yang semula dan asli telah hilang. Persis nu aslina ical, upami sifat pesantrennya hilang. Berarti nu aya persis nu mana? Paminu asli nu hilang, berarti nu aya teh sanes nu asli gitu. Melihat kemajuan persatuan Islam dengan meneliti masyarakat Islam di Indonesia, berapa banyak lagi kejumudan masih bersisa? Masihkah bid'ah tegak? Masihkah tahayul berlaku? Masihkah syirik berjangkit? Masihkah maksiat dan kemunkaran tampak? Itulah mengevaluasi atau kemajuan persatuan Islam. Persatuan Islam tidak berjuang untuk memenuhi kursi-kursi kedudukan di parlemen pada lembaga-lembaga pemerintahan. Tetapi persatuan Islam hendak membawa setiap insan yang mendakwakan dirinya beragama Islam, dari rakyat hingga pejabat, untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang paling terakhir di tafsir Kanun Asasi Persis bab pertama pasal pertama halaman 9, persatuan Islam bercita-cita tercapainya persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Jadi bukan sorak secara usaha, eta mah tilu.
Di tafsir kanun asasi mah 4. Sa pamikiran, sa rasa, sa usaha, sa suara. Harus ditajdid yang 3 jadi 4. Karena secara utuh dalam tafsir kanun 4, bukan 3. Gitu. Pan ditajdid namanya diweteuhkeun deui gitu. Pengen nu tilu mah tos teu weteuh, tak weteuhkeun. Itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan bulan ini, selingan gitu. Karena memang kita sebagai mubalik atau calon mubalik jamiyah, orang mah mubalik persis, sanes mubalik wungkul gitu. Selain menyampaikan Quran Sunnah, kita juga harus tahu posisi, sadar diri sebagai mubalik persis. Yang doktrin-doktrinnya, batasan-batasannya, kaidah-kaidahnya, sebagian barusan dikutip dari sumber-sumber jamiyah itu sendiri. Kiranya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kader-kader jamiyah terutama. Kader-kader balik jamiyah. Sehingga tahu betul peranan kita di jamiyah sekarang dan besok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.